ka imah RT. Mane kalah pro. Kalah dia mah eueun pro. Mana Pak RT nah? Setuju dialihkan ke bumi RT? Enggak. Hari tadi ke pro. Sugan hari ningali pasaran unggal ka RT nguruskeun susuratan gepek ningali pasar bakal inget karena mau emang kurang bakal maut gitu ya kuluna cinda ikotul maut sadayana jalma sadayana makhluk anu nyawaan mah bakal gitu kan geuning maut ngadodoho bari sok di poho-poho terus datang tara merenya ho bari tara mere tempo geuning kitu sia maut teh ngadodoho da maut marahasiah Gusti lain rahasia RT. Setuju? Cek RT teh tong waka maut anu ieu mah. Ku sakap geulis. Salakina seuna maut teh. Ada orang lain RT tapi Gusti Allah. Kitu entong rasa maneh we pamuda. Woi. Aya pamuda aya? Aya. Pamudi aya pamudi? Aya. Nini aya. Yo. Tepaduli nini tepaduli pamuda rejeng pemudi sadayana bakal mati itu tak sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin itu tak nyawer ya suka trek nyawer ngadon rek ih astagfirullah Haji Ulung diut nangtungan geuningan kitu urang teh bakal maut ya kok ngarasa masih keneh ngora senabi mah masih keneh pamuda masih keneh leutik keneh Aisyah umur mah jiga tangkal kalapa jiga buah kalapa ya sanajan pentil keneh loba anu murudul ragragan seuna abi mah pamuda keneh jiga dawegan loba digorogotan ku bajing tepikeun barol hades sia pamudi ieu pamudi awewe parawang tong jiga dawegan digorogotan bajing barolong can kawin geus mol sia Kahatos sadayana maut ngadodoho atuh seun abi mah aki-aki komo aki-aki so abah sabaraha yuswana 17 tahun geus rungkat ieu ngaku 17 cirining hayang panjang umur ke didoakeun bah abah sing panjang umur amin sing sehat amin sing tepikeun ka poe kiamat amin batur geus ngaraot si abah mah sorangan culah so mong dilatih bah terus diaminan tuh kabeh ya tewakil amina tapi dengan itu ya ngaji udung urang senajan jat-jat melejat kata kuat umur mah teu aya nu makana entong jauh ka deh entong jauh ka masjid entong jauh ka ajengan
Hadis kudu beukeut jeung ajengan jeung ulama jeung kiai. Sabab akhir zaman saur Kanjeng Nabi yuh cilaka. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akhir zaman mah yuh cara rauh jeung ajengan teh mung deukeut. Loba men, cenah ajengan mah keur ngabangun madrasah, keur ngabangun masjid, hayang ngecor, hayang nguludan Ustaz Basit sakedeung deui tanggal 12 mulur. Hayang cenah ku Ustaz lato-lato. Hah? Beres eueuh mah